breaking news. Sawatara harga kebutuhan pokok di tingkat eceran beuki naik keur ngaberatkeun masyarakat. Kanggo uninga kaya langsung urang tanyakeun ka Febiana di salah hiji warung sembako. Mangga Febiana. Hatur nuhun cika di studio, pamirsa ayeuna simkuring Febiana nuju aya di warung sembako kahiji nyaeta warungna Bunalim. Sabab harga sembako naik bisa digireun simkuring parantos aya Bunalim selaku pemilik ieu warung. Wilujeng enjing Bunalim. Ibu selaku pemilik warung biasa dijelaskeun komoditas naon wae anu hargana paling luhur naikna ayeuna. Minyak. Naon wae minyak? Gula ya, gula, plastik terutama yang paling tinggi naiknya, hampir 2 kali lipat. Yang paling tinggi itu plastik. Hatur nuhun Bunalim kana keteranganna. Salajengna pikeun nyimpulkeun kaayaan tina wawancara dieu, parantos aya harga dia. Mangga da tiap kumaha kaceukana. Hatur nuhun Febiana, pamirsa tina obrolan sareng Bunalim dieu tiasa dicekatkeun yen dampak naikna harga pokok tos nyebar rata serta ngaberatkeun para pemilik warung leutik sareng warga sabuderanana. Siasat dagang eceran alit janten jalan terakhir supados dagangan tetep panjen. Sakitu laporan sareng kacindakan ti lapangan. Ayeuna urang sanggakeun deui ka Cika di studio. Mangga Cika. Hatur nuhun Febiana sareng Datia. Pamirsa, warta tadi sekaligus mungkas lawungan urang dina kilas warta dinten ieu. Simkuring Cika sapara kanca pamit undur diri. Wilujeng kantun hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Febiana. Tepangkeun nami abdi Cika. Tepangkeun nami abdi Datia. Meanwhile, Annyeonghaseyo. Sawadee. Sorry ya. bombastic side eye.